kumaha nying hareupan jelema anu osok miceun beungeut. Tong di deuleu ari sakirana miceun beungeut mah lamun miceun duit pulungan. Pan untung ka manehna ge ari miceun duit mah. Ari sakirana miceun beungeut mah keurna nahaon? Mau beungeutna goreng patut mah bisa anu pulungan. Lamun miceun duit pulungan, mun miceun beungeut tong di deuleu. Ini repot cuma gitu oge. Bener teu? Peledageun. Dititipan duit mah alakah dikurangan. Caca, ini HP duit keur maya Bang Emok tapi duitnya kurang. Dititipan duit mah alakah dikurangan. Antara dititipan omongan alakah dileuwihan. Ye, lamun pamajikan teu katempo menarik, eta teh lain teu bisa ngarawat diri, tapi nyesuaikeun gaji salaki. Lamun hayang katempo pamajikan geulis jeung glowing, usahakeun dompet maneh teu kering. Lamun hayang katempo pamajikan genah dipandang, usahakeun mere rasiko tong kurang. Bener teu? Peledageun. Awewe mah kudu pinter neangan duit. Lamun awewe henteu pinter neangan duit, bakal direndahkeun. Kudu ingat, lalaki zaman ayeuna eueuh anu ikhlas nganapkahan awewena sanajan eta pamajikana. Peledageun. Lamun teu mampu ngabedakeun katanya jeung nyatanya, ulah sok nganilai batur goreng. Sakirana teh nyahona naon, jempe. Peledageun. Keur hese usaha mah, keur seuseut duit mah, pamajikan dititah sabar, dititah ngadoakeun supaya rezeki salaki lancar. Giliran rezeki geus lancar, pamajikan aya kahayang ge, palitna ge setengah modal. Peledageun. Abongnya nu goreng hate, maka batur, ulah ulin jeung si eta, ulah gaul jeung si eta, ulah ruang riung jeung si eta, cicing we di imah tong ka mana-mana. Teu kudu ngahasut, jelema zaman ayeuna mah palalinter, termasuk maneh pinter nganilai kana kagorengan batur, tapi bodoh nganilai kana diri sorangan. Barina ge gaul mah jeung saha we, teu kudu dicare, deuk jeung domba, deuk jeung monyet, deuk jeung kebo, ari sakirana ngarti kana bahasana mah. Peledageun. Ye, ontohon. Pantes di bejaan, cek aing ge milih awewe mah kudu nu beda. Ulah nu sarua, ulah ngomong sangeunahna nyebutkeun awewe kabeh mah sarua. Matakna naon ge lamun milih awewe teh buka mata, lain buka calana. Bener teu? Paledageun. Ye, ari jadi jelema ulah sok sombong. Anu ngora bakal kolot, anu kasep bakal leungit kasepna, anu beunghar ge bakal sangsara. Disabab jelema mah asalna tina taneuh bakal balik deui kana taneuh. Paham? Peledageun. Hirup mah ulah daek disetir batur, komo mun diatur-atur. Bedah ge teu dibere ku batur. Emang duit anu ngatur, tapi hirup kudu boga prinsip luhur. Bener. Peledageun. Niat dek nagih hutang, kalakah dibere carita anu sedih, kalakah dititah kudu ngartikeun kaayaan manehanana teu susah. Ieu aing teh niat teh dek nagih hutang, dek nyokot duit pribadi urang, lain dek nyokot duit maneh. Peledageun. Beratnya hirup jadi randa. Ieu anu berat mah gablek salaki tapi teu dianggap. Tah eta nu berat mah. Lamun hirup hayang tenang jeung senang, jadi randa. Bener teu? Peledageun. Batur mah ye dek kurban teh sibuk neangan domba, neangan sapi. Coba urang mah sibuk teh neangan areng, neangan kecap, jeung tusuk sate. Tapi dating kabere teuing moal ye daging kurban mah. Tapi da urang mah yakin nya ari milik mah moal ka mana. Lamun menang daging kurban alhamdulillah, lamun henteu nya kurban perasaan. Peledageun. Pamajikan mah hebat, dibere duit sapoe 50.000, bisa dipake balanja, bisa dipake dahar ku sakeluarga. Bari jeung eta teh mikir-mikir heula, da anger ieu pamajikan mah ditudingna ge boros, tukang meakeun duit. Coba galaki beli rokok sabungkus 35.000, acan kopi sapoe opat 10.000, acan nongkrong-nongkrong jeung babaturanna meuli bensin
tapi manehna teu ngarasa boros, mitos atau fakta. Bener teu? Baledageun. Sirik. Kernaon urang sirik ka maneh? Ningali kahirupan maneh ge aing mah teu sudi. Ingat, maneh moal bisa cigah urang jeung urang ge teu hayang saeutik oge cigah maneh. Baledageun. Pamajikan aing unggal poe ngan amek-amekan wae. Mending geus lieur ieu hulu ceuk kudu kumaha? Yeuh. Pan awewe mah hobina ge aya 3. Ngemil, ngomel, jeung ngemol. Jeung awewe mah paling benci ka 3 tipe lalaki. Anu naon? Otak kosong, omong kosong, jeung dompet kosong. Matak mah teu buru ngomel, ari sakirana dompet maneh kosong mah. Bener teu? Baledageun. Sarwa-sarwa pagawe mah jeung tukang kuli mah ulah sok balaga. Da sarwa keneh cicingna curug batur. Gawe mah gawe we sawajarna ulah saaing kapake. Da anger sakumaha maneh kana pagawean hakikat ge ulah batur. Ieu nu beungharna mah dunungan. Coba maneh peunang naon? Peunang cangkeh. Baledageun. Paribasa tong boros kana duit. Kudu bisa nabung duit. Kudu bisa ngatur duit. Ari aya duit nama bisa diatur. Coba eueuh duitna naon kudu diatur. Diramu ku aing kudu diasupkeun ka barak militer mah. Beja ka Paredi. Bener teu? Baledageun. Ye, dengekeun besti isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, aya hirup teh ulah lempeng-lempeng teh kos jidar. Cokot Asia gas 3 kilo dagorkeun kana huluna Asia ngadaguan karma mah lila. Kudu pinter milih-milih nu jadi babaturan. Ye, geus kolot kieu mah lain teh hayang boga babaturan, tapi urang kudu pinter milih-milih nu jadi babaturan. Anu babaturan ngadukung, anu babaturan positif, jeung babaturan anu sairama. Ku sabab geus kolot kieu mah geus teu hayang ngadengekeun gosip, geus teu hayang neangan masalah, jeung geus teu hayang ngadenge omongan batur. Geus kolot kieu mah kudu fokus kumaha carana ngabahagiakeun diri sorangan, di lingkungan jelema nu parositif. Bener teu? Baledageun. Potengan moyan we. Cak, di tempat-tempat tengan moyan we. Nempo urang moyan ge maneh mah sirik. Komo lamun nempo urang beunghar. Baledageun. Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Yes. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan, ieu mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah-unggah acan, bari satahun sakali. Boro arah nganggap dulur, ieu aya nu kitu mah. Nganggap batur we. Oke we tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun, lamun sunatan aya kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah ieu ngabejaan hayang diberek haburan. Semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang. Semakin maneh ngagorengkeun urang, semakin katempo bahwa hirup maneh henteu senang, henteu seasik urang. Baledageun. Nu penting mah henteu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya. Ye, dengekeun ku sia nya, keun bae aing goreng sungut ge. Nu penting mah henteu goreng hate, komo goreng beungeut mah nya. Henteu kaos sia nya goreng beungeut, nya goreng hate. Ngono sia sakalian.